geus bosan pisan nempo hutang dina buku ieu. Ih, geus lila pisan hutang euce geus lila teu dibayar-bayar. Nur, nya, Cak. Basa penting anak urang aya meuli minyak ka dieu. Nya, Cek, aya naon? Nur, maneh teu salah mulanganna. Henteu lah, geus pas tuh. Sabaraha emang harga minyakna, Nur? 2 liter 40.000, Cek. Ya berarti kurang lah, Nur. Duitna kan 100.000, kumaneh dipulangan 10.000. Oh, nya, Cek, dipotong hutang kurang di dia. Soalna geus dilapisan. Aha maneh asal motong hutang wae, maneh henteu minta izin heula ka urang. Lah, keraon oge pake kudu izin heula. Pira tinggal motong? Teu bisa gitu, Nur. Eta duit urang, Nur. Kuduna maneh izin heula. Mun dek dipotong hutang di dieu. Allah, izin-izin segala. Lamun abi izin, moal bakalan dibikeun. Tinggal motong wae, geus beres, aman. Maneh sangeunahna suka-suka hate wae sorangan. Maneh motong hutang urang teu ngomong, asal motong we. Nya lah, geus bosan pisan nempo hutang dina buku ieu. Ih, geus lila pisan hutang euce geus lila teu dibayar-bayar. Setiap ditagih isuk. Nya, sabar atuh Nur, duitna oge can aya. Acan aya, leungit engke duit euce. Urang geus nempo salaki euce gajihan. Nya, eta eukeur nu lain, Nur. Lain eukeur mayar hutang ka dieu. Dasar boga hate. Jadi lamun di dia tadi bayar, urang teu naon kitu. Hutang geus dipotong, geus lunas, teu narima. Maneh lain kali ulah gitu, Nur. Urang teh jadi bingung, duit teh ka mana? Leungit atawa kumaha? Atawa harga minyak geus naik. Tapi naha lamun naik hargana meni mahal-mahal teuing. Mendingan kumaneh dipotong hutang urang di dieu. Yang geus kadiekeun deui duit urang. Oh, teu bisa geus dipotong hutang euce. Teu bisa kumaha, Nur? Geus dipotong hutang euce di buku ieu geus dijieun lunas. Eta eukeur nu lain, Nur. Nya, eta lain urusan abi, Cek. Aneh maneh mah, Nur. Asal motong hutang teu izin, dipenta deui teu dibikeun. Nu aneh euce, hutang lunas henteu senang. Diomongkeun teu bisa, nah euce ngotot wae. Buru, kadiekeun, Nur. Eta eukeur mayar anu lain. Tuh itu jelemana geus nubuat di imah. Kadiekeun duit urang. Teu urusan.